Saramatuh dongeng enteng panggoberahman Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda ngayeuna teh nincak bagian ka-13. Para mitra kaum dangu dongeng parantos dugi ka nalika si Komod nuju ngobrol sareng nyaonahnya keluargi nyaonah nyamperkeun ka si Komod deuh terasna dongeng para wargi urang sami-sami hanca we kagedi terus ku nyaonah digambarkeun jen hati tadi akan ucing aduh ampun ai dongengnya hati pelet ya dia akan ucing orang teraskeun padahal mah terus dia akan ucing ubi iwak teh atan nyeuna kalakuan teu beres urang teraskeun para wargi. Si Komod harita nyarita teh kudu dilepatkeun nya neneng lah pali dia nama teh nu lepat melepat makayan akang we bukan akang jadi menjalin sangsara bukan akang turunan jalma taya kaboga aduh jadi jalma miskin neng lah jalmi termiskin di dunia teh akang teh da meureun lamun akang jalma beunghar mah sagala aya sagala boga Mama Haji kali Ibu Haji teh jawa nampi we kana panglamar akang kana ini coba mun akang boga mobil atau imah gedong tangtuna ge jual giriwil we beureun som giriwil teh beureun duh kumaha Haji teh diangkat jadi minantu tersayang sedunia hari ayeuna aduh pohara asesian akang pohara peulihna ieu kahirupan teh padahal jeung sangsara kieu mah jeung hirup loba kapeulih kieu mah hanas teu kaluron we baheula hanas di naon teh dikeluarkeun ku jadi inung duh nasib pohara sian ulah putus asa Kang ulah putus asa Kang ini ai putus asa teu kita ngakang ini lantaran ya Kang ge naon teh ngartos yen putus asa teh dosa gitu nganyaeta tuh nyeri hati akang teh nyeri ku nasib diri kadar awak kunaon atuh ari batur teu sarua jeung akang abdi ge nalangsa Kang nyeri hate aku naon atuh abdi gaduh sepuh teh bat dibentenkeun sareng nulian sepuh abdi mah egois hoyong meunang sorangan hoyong bener nyalira teu ngemutkeun kana rasa sareng perasaan nulian padahal geuning batur mah mohon boga anak kawinna sareng kumaha-kumaha ge teu boleh doa teu boleh satujuna ari abdi duh kaniaya jeung nalangsa nya ulah ngalepatkeun ka sepuh atuh neneng lah awon eta teh namina margi neneng teh pangna sepuh neneng kitu tindakan teh eta teh tandana nyaah sareng deudeuh ka neneng lantaran nyaah lantaran deudeuh teh nya anjeunna teh henteu ngawilian nikah ka akang da sieun putrana sangsara akang panjalma sangsara mun neneng nikah sareng nu sangsara sieun neneng ge kacanak sangsara pada apanan mungguh milik mah teu kitu neneng sareng deui najan akang sangsara ge piraku teuing pamajikan rek di paraban huut badag begitu hirupna manusia di alam dunia teh apanan disarengan ku milikna masing-masing akang ayeuna sangsara boai supaya to bakal jadi jelema senang bakal jadi jelema beunghar atuh tuang rama nu kasebutna ayeuna beunghar boai nying pageto jadi jelema malarat jadi jelema sangsara sanu terang bumina kahuruan atan di harta bandana seep jadi we Mama Haji sareng Bu Haji teh jadi jelema malarat masyarakat kitu sanu terang anjing pageto akang menang lotre 1 miliar yuh akang teh bakal jadi jelema beunghar we aduh najan akang keur sedih ge lah teu sangka akang bisa kene ngahehe seurinya salah jeung abdi kedah kumaha tuh Kang Komod saurkeun wae kedah sok saurkeun mangga kedah kumaha ye sanaos kumaha abdi teh ageung duriat sareng ageung kacinta ka diri akang teh abdi hoyong laksana nikah sareng Kang Komod panutan abdi lahir batin keheula neneng saecana luncat kana suala eta akang bade tumaros heula aya hiji hal nu prayogi dikaya kanyahokeun ku akang tina perkawis naon teh Kang Komod mangga saurkeun duh kumaha atuh nya nenengnya teh nyebat naon teh ka akang teh mangga saurkeun sekali deui mun nyebat Kang Komod ai kitu nuhun penhartosna lah nyanyi nyebatkeun kitu teh tos hartna deuleuh ka akang teh ku basa anu memang halimpu kitu karaos ku akang teh neneng teh ciga nama nya hartosna mah gede duriat ka akang jadi kitu teh we ngan akangna we akang masuk ka mana wae ulah sok kitu Kang ulah sok kitu
pokok nama ya Akang badai naroskin tina perkawis naon teh ya. Kada Akang mah ngerasa bagja nguping neneng nyebatkeun kitu teh. Yakin pisan ayeuna mah Kang Omod teh. Ya neneng poharami cinta ka Akang, mideureuh ka Akang nuhun neneng. Nuhun. Akang bagja seneng binga ieu geus neneng nu bade ditaroskeun ku Akang teh. Eta neneng perkawis ati teh nah kumaha mimitina pangatiasa dimangsa ku sakadang ucing. Bat heran Akang teh. Ucing make pipiweun kana urusan manusia segala. Nah aya hak naon cenah eta sakadang ucing make ulang paling segala kana bada manusia. Tak suali pisan ini kedah diwalarsa jujur-jujurna. Terus terang alah ulah yang disumput salindung di sinang siloka. Belak-belakan ceritakeun ka Akang. Pokona mah bluk nangku blak nang karak gitu. Ya Akang mah nyarios teh nya sok itu hae. Ih di situ neneng like segala-gala geda. Kedah naon teh sareng humor gitulah. Kieu Kang kajantanan nu salaresna teh nya cek Nyi Ona bari barabat ku manehna dicaritakeun sakur kajadian di imahna sakumaha dongeng Nabi Iwak ngadongengkeun yen cenah Nabi Iwak teh ati dipaling ku ucing basa Bi Iwak kacai tak kitu kajadian mah Kang nalangsa abdi teh Bi Iwak nu kitu teh mah atuh da manehna gagabah naker nalangsa Kang Komod sareng sedih cek Nyi Ona sanggeus rengse nyaritakeun eta kajadian. Ngabandungan cerita Nyi Ona ngangres oge hatena si Komod. Aduh nya aya kituna we teh si Iwak nya kagabah bea kadaek itu sorangan. Batur mah hese beleke narekahanana sangkan tiasa katuang ku Mama Haji sareng Ibu Haji teh. Imah yo sina dihakan ku sagadang ucing. Ucing deui mun ditu nyaho pisannya. Teu ngarti pisan salebang Akang masuk sin kewe ucing nabogoeun ka Akang. Ucing resepkeun ka Akang nutur-nutur ka Akang meureun. Akang mah kemana wae sasauran teh nya. Piraku ucing bogoheun ka jelema tuh Kang. Mustahil Kang. Nya munya jeneng punten lah. Ieu mah upamina gitu dah. Kumaha Kang? Mun tuang rama kali tuang ibu curigaeun atana pinte ayeuna eta ati sapi teh sanya nama ti Akang kawitna. Teu. Eta margina pang nabi dugi ka ngarasa handeul oge. Hanya ka aya paribasa bagja teu daulateun kieu ye. Nasibna aduh kieu teuing cenah nasib Akang teh. Nasib Kang Komod nah mun kabina-bina teuing aduh. Ayo. Keur ditapuk ku kabingung anak torojo Bi Omoh nyamperkeun bari langsung nitah dahar ka anakna jeung ka Nyi Ona. Neneng tuang heula anggur hayo Mod. Barengan tuh neneng tuang tuh. Yo muhun si Mam ni asak sangun mah. Geus asak sangun ayo tuh neneng urang tuang heula yang ngarah agung naon tenaga. Akang ngarah linduh deui lah keuneng ke upami tos tuang urang lajengkeun ngobrol. Urang sambung kana bagian anu kadua kitu. Ayeuna mah mun ngaso teh mah ngaso heula ngadongeng sama kitu perkawis urang teh urang antosan ku tuang hitung-hitung ieu anu teh bari ngaso kitu. Mangga we tukang bade tuang da abdi mah bareng kene. Ih mending oge sareng neneng pan bibi teh ngahaja nyadiakeun sangu kanggo salira neneng. Hatur lumayan teu aya nanaon upami dibandingkeun sareng di bumi neneng mah tapi atuh jadi tu matang tos sagala aya utamina mah hoyong kasoro ku neneng Bi Omoh keukeuh nitah dahar ka Nyi Omoh. Ngawe lajengkeun mah abdi mah sanes nampik pangasih namun kumada wareg kene eungap kene tadi waktu bade ka dieu udah heula. Pirang sae atuh neneng mangkaning bibi teh gaduh ieu sepandaun sampe sareng sambal muncang nya kitu deui jengkol ngora diduh moal teu nikmat upami tuang ngariung teh ayo neneng. Tuh nya meuni sagala aya neneng yo. Geus karunya ka mah tuh made popolah nyadiakeun sagala pek neneng alim tuang panu badir. Emang atuh ngiringan bagja gaduh sepuh teh mani bageurnya abdi hayu atuh Kang. Jung Nyi Ona nangtung geus kitu maleos ka tengah imah ngariung di handap. Dina samak meunang ngamparkeun Bi Omoh. Geus kitu mah berak dalahar meningali mentiluanana bangun ponyonaker. Rengse dahar Bi Omoh leos kaluar bari mawa sawadah wadah kumaheun. Atuh si Komo jeung Nyi Ona harita masih keneh dariuk dina urut daharna can parinah deui katepas. Nyi Ona ngarasa sugema dahar karasa pohara nikmatna atuh si Komod ngarasa bungah di lantaran tetelanaker. Nyi Ona geus daekeun diajak dahar di manehna najan deungeuna ukur saaya-aya. Neneng punten nya
tuang wungku teh sareng naon-naon teh rencangna ukur sareng sambal muncang aduh sangguna samu bear teu pulen saporos di bumi nene ada kumaha Kang nu penting mah karaos nikmatna sanasa tuang teh sanos tuang seueur rencang oge sagala aya ari teu nikmat mah moal aya mirasa sawangsuna sanos ukur sareng hulu peda saur palipaos teh namung ari nuju tenang emutan kana tangtos baris nikmat nu utamina mah kumaha somea sareng daredehna pribumi Kang saperos nu kaalaman ku abdi ayeuna apan emak sakitu someahna sakitu pikaresepeunana matak sugema nedage meuni nikmat geuning tadi abdi meuni namih deui boboko sangu ge dugi ka celong laras teh Kang laras henteu ya henteu dasar we ning tiasa ngari ka basa aduh nyusurup saur sangkan raos ka kupingna aduh mun kanggo cuci mulut nama ieu nening teu aya tuh atuh lagi belum sampai namun terus diis nya kenging belum subuh waktu subuh jadi belum lagi kersanto ini si komodnya dorokeun piring seng dia si ku belum sampai sigan raos katinggal makan kenging teu diraosan mangga nening mangga kop si komodnya kot sapotong tuluy dipasek geus kitu masong dibikeun gapi tampanan am di dahar meuni cacamuilan aduh nya meuni pelem kieu Kang meuni cakial cenah nyiona terus ngopi belum sampai nepi ka sapotong gede harita bea sampai mah teu cakial para wargi cakial mah ulen ai sampai mah muyutuk raos wage teh sampai nu muyutuk nu raosna para wargi mun sampai cakial berarti nyata teh sampai naon teh anu kirang raos teh sanes cakial jadi naon lah gitu nu raos mah muyutuk pan bisa sampai mah tuh mangga urang teraskeun harita para wargi sadaya atuh si komod nyarita deui kurang ketepas atuh nening lah urang ngobrol di ditu ke upami nening moal ka meuli mah tos bosan gitu disarangan ku abdi geuning akang saperos ngusir sane sanes kitu nening sanes ngusir mun akang teh raos rempan we sok sieun tuang rama sun kali tuang ibu engke milarian heug benu kumaha ke upami urang ngontrol ka dieu palaur ting akang mah dah akang mah soak ulah seueur emutan Kang margi upami aya kitu kieu mah abdi moal cicingeun abdi nu tanggal waler akang masing tenang-tenang we sareng di apanan mama sareng ibu kalih teh onih teh nuju teu aya di bumi asa pamohalan ngontrol ka dieu kajabi upami biewek ngawartosan nya upami aya ka dieu mah akang ge bari semelaan we kan ini moal bari ngantep kitu ayo atuh urang katepas urang ngobrol ngarah jongjon mangga Kang jung narangtung leos duanana katarpas terus diuk guk-gek dariuk dihihidan ku angin nu tiis ngadalingding ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu sanggeus radalila duanana jerempet rayeno nyuara gailineng nyiona muka obrolan ngedalkeun sora anu mah limpu matak dedengeun teh sanyana aya kuting trimnya Kang di dieu mah Kang tetela pika betaheun pika resepeun matak betah anu nyema hawa seger cai curucor tinggolontor sakuriling ieu lemur dikurilingan ku pasawahan nu bluk aplak geura itu meuli matak pika betaheun matak waas pare di sawah keur sumedeng koneng pibuateun aya di dieu tenang paingan akang betah atunya hanya kitu we sakitu nganyangka imah butuh teh lain gedong nening ieu mah mani betah deuh eta kaisinan we keur akang mah kitu dah ketang nuhun wae betah di dieu mah nening da memang eta pisan nu diharepkeun ku akang ge namun sanos kitu aya hanjakal nening si komod ngareret ka nyiona gancang nyiona tumanya naon kitu dijanten kahanyakalan diri akang teh Kang sakedik we hanyakalan nening naon kitu teh Kang sareng make nyebatkeun sakedik sagala naon margina napeda abdi ka dieu teu ngabantu naon-naon sanes kitu atuh lepat teh zaman ini dah sanes maksa cadinya akang teh sun naon atuh temen ini nyebatkeun yen sakuriling lembur sawah bungkul sawah nu parena keur koneng pibuateun sakedap beli baris panen mun hanyakal we margi sadayana ge dah serang ge sanes nu akang kitu tapi watur setelah pok kekeong akang mah teu tegaduh hanyakal puguh ukur batin we aduh na teh bungkul kitu
kitunya mana sumanawi teh naon nya ayeuna mah teu gaduh Kang mun teu kagungan atuh manawi kapayun mah Akang teh kagungan urang gaduh hapan saur Akang tadinya urang nu ayeuna sangsara boa enjing mah pageto beunghar sabangsulan nu beunghar ayeuna boa enjing pageto jadi malarap pandidunya teh seueur kemungkinan mungkin wae janten anu teu mungkin janten mungkin Kang sanes kitu muhunya nya mugi-mugi we atuh nih geus tiasa ti tekanan ke kaayaan teh da penginten upang beunghar malah moal sasah nyuwunkeun nih mungkin nuhunkeun ka sepuh nih kitu tuang rama kali tuang ibu nu materialistis teh bakal tiasa dikikis gitu Akang marina naon teh mun bingung kanggo pilempahan urang salajengna Kang nah kedah kumaha da sanes kumaha abdi teh hoyong laksana tiasa nikah sareng Akang teh abdi mah alimu me ditikah ku batur dan ti Akang nu dipicindah ku abdi ayo ulah alit mana nih sing sabar sareng sing tawakal gitu kena Akang nu baris ikhtiar kanggo ngaontal cita-citana gitu keur jongjon ngobrol paduduaan bari nempokeun pasawahan upluk aplak rentang-rentang ti kajauhan katempo aya nu ngagedig leumpang beuki deukeut beuki jelas sarta ayeuna katingali sababaraha lengkah deui pinepieun ka tepas imah. Nyi Onah ngadak-ngadak pias beungeut nanya kitu deui para mitra si Komod awakna ngadeg-deg ngeleper pantes rek kitu ge lantaran nu asup kaburuan biomoh teh tayalian ti Mama Haji Hasan nyaeta ramana Nyi Onah. Aduh Kang aya mama kumaha pilampaheun abdi Kang keur kumaha tenang nyening tenang dah keulang payuna ni sasarengan keun Akang siap kamu bajukan ini awas nyening ulah geumpeur tenang ulah geumpeur ulah galideur si Komod nengtremkeun hate Nyi Onah bari nyekelan kana pigeulang leungeun Nyi Onah nu katuhu barang datang ka deukeut gorodogan gantawang Bapak Haji Hasan ngambek bari tutunjuk ka Nyi Onah jeung ka si Komod nu keur araya ditepas. Onah keur naon aya maneh di dieu Ju amengan mama tema Nyi Onah bari ngadeg-deg soranang harosos sarbo kurang ajar sia sudah dipisan-pisan muhaji teu maos kurang ajar abdi maksud tema si Komod neger-neger maneh najan jajantung naratu tutunggulan tapi ngawani-wani maneh pikeun yang hareupan Pak Haji nu keur bendu. Harita Pak Hasan masih kena anger nangtung teu kersaeun unggah ka tepas nya kitu calikna ge teu kersaeun nu tetela rada amek jeung keheul pohara ngagolakna dina jero dada. Onah tetela maneh teh moal karep sorangan geuning hirup teh teu nurutkeun apa-apa teh kolot teu uyahana keur hirup teh nya make nutur-nutur si Sarmod daya datang ka saung butut siga kanang kebo dadai kanan siangan yang kaimah reyon sakedeung dia bakar runtuh ayo balik ragamang panangan Pak Haji ngaragamang rek ngabedol leungeun Nyi Onah tapi Nyi Onah gancang mundur diukna leungeunna dikepeskeun sinantong peunang ku panyekal nu jadi bapa. Abdi mah betah keneh mama resep keneh amang di dieu ngabandungan sikap Nyi Onah. Pak Hasan lir jalma lali di temah wadi anjeunna leuwih-leuwih ngarasa bendu kanu jadi anak. Ceuk aing balik-balik si Onah. Maneh teh rek ngawirang nu jadi kolot hirup teh Ya Onah, ku batur mama teh pada ngajenan pada halormat. Lantaran mama jalma beunghar, jalma sagala aya, pikarep serabeun batur. Nari ku anak sorangan beteu ti adenyan sampai sere goeng geuning. Kurang ajar teh hirup teh maneh mah Onah. Nyarita Pak Haji Hasan bari jeung teteh nyerag nincak lemah rarai euceuy geuneuh lir beusi atah beuleum waos dikakereket panangan dipeureupeureupkeun ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya rasa era campurna langsa minuan hate Nyi Onah mangsa harita era ku Komod anu jadi bapa nepi ka amek-amekan bari ngedalkeun kekecapan nu kasar garihal ku hal eta pisan Nyi Onah gaur we ceurik bari ngomong dumareuda mama ulah bendu di dieu mama bade bendu mah mun bade nyeuselan abdi mangke we tu di bumi mama mentong nema sia mentong nema sia deuleu wae gunana deuleu
red pahasan nakasih komod kan tawa ngamak sorang ngageleger tarik lir ibarat gelap tengah poe ereng-erengan. Sermod penek ya. Mana diceplakeun nyebut penek abongnya pengawakan si komod penek. Najan kitu si komod teu kabawa amek manehna kalayan tenang gancang nemalan. Sun abdi sun mama pada pikir saya naon tu saya mama teh ka abdi teh sun. Mugi mama ulah sareng benue ka abdi mah. Tegaduh dosa abdi sun. Jadi kitu diri abdi teh memang aya nyam penek sun namun kitu deui. Sanes ka hoyong abdi pangabdi penek teh. Bahana seueur ti takanana ponok kitu ya. Cendeun awak abdi teh rawing kagigir gitu. Nema wis dasar beuki ngomong sia. Pajasan beuki bangkan ubaeun. Nya tu ngawang sula tu juragan cen ieu. Aya sunya Mama Haji da abdi teh gaduh biwir kitu, gaduh paham kitu. Saja biti kitu upami abdi teu nyarios atuh moal aya lawan bicara kena jempe margi aksi sepihak kitu. Teu tiasa ngajakeun komunikasi. Pemi kitu mah kaayaan ke moal rame janten teh. Yakin bakal tiiseun jawi teh eta keur naon atuh gunana aya lamai. Sareng baham upami teu keur dianggo nyarios. Leres teu. Bali dia mugi Mama Haji henteu nganggap budak polon sun. Budak ololeho sun ka ngaran si komod kitu. Jempe si Sermod Mama Haji pohara benduna. Sora nunitah jempe kasih komod meninga cilengeng tari. Jep si komod jempe teu ngomong naon-naon deui nu aya mah ngeluh kue tungkul bari ngusapan bitisna. Sermod. Nah dititah ku maneh anak aing sina ka dieu ha. Sung dipiwarang ku abdi sung. Margi antawi sa abdi sareng nyaona teh tos mekar. Rasa cinta nu ena sareng abadi kitu. Mun ibarat ieu mah naon teh kembang mah tos mangkak abdi tuan teh kitu cobi we kumaha Mama Haji ari tos ieu kajentenana. Nari Mama Haji teu kantos anom heula ka bungkur, teu kantos rumaja heula kitu. Da Mama Haji ka bungkur teh teu kantos gaduh rasa cinta sun. Ka ibuna ning onah teh kitu. Mun maksud teh teu kagungan rasa cinta kitu. Kabeh jelema hirup ngabogaan rasa cinta deui Sermod ya. Soal eta mah kami leuwih jero badan maneh. Antara kami leuwih kolot, leuwih loba pengalaman dari badan maneh. Geus legok tapak genteng kadek. Tapi cinta maneh ke anak kami lain cinta murni, lain cinta sajati tapi cinta pengarahan, cinta pamrih. Hayang kana harta bana deuleu. Pangnya Mama Haji tiasa nyarios kitu teh kumaha si komod ngawani-wani maeh mencerong ka Pak Haji. Dengekeun ku maneh sia komod. Yeung maneh ulah pura-pura teu ngarti. Yeuh Sermod. Pangna maneh bogo ka anak kami peda kami jalma beunghar. Sagala aya sagala boga. Tuluy maneh hayang ngajiret anak kami sangkan kabeungharan kami pindah ka maneh kabeh milik ku maneh. Digerjud ku maneh. Maneh hayang untung tina enteng. Hayang beunghar bari ukur ladang hayot. Ukur aya rasa cinta. Maneh hayang hirup senang hanang haning. Balieur Pak Haji ngabalieur ka tukang parang rengse nyarita kitu kasih komod kawas anu bener-bener ngewa jeung sabel. Aduh nya nuhun we itu Pak Haji. Nuhun salira mama parantos nyangka kitu ka abdi tadana mama teh hiji anon teh hiji jalmi anu surti kitu. Sari sia. Serius ada seri mah. Ku agama ge teu dilarang sun. Ku agama sareng dari gawa ge teu dilarang sun. Nu penting mah asal pugu waktosna we. Nyaina waktosna sae sun. Cek bahasa batur macana hari baik bulan baik sekarang di kang waseri teh kitu supados Mama Haji henteu amak-amakan wae margi nuju amak-amakan mah sami sareng nuju di kawasa ku nafsu sami sareng di kawasa ku pangaruh setan sedang setan salami lagi ngeleket teh ka manusia sangkan eta setan tambah babaturanna sangkan manusia bilu ka setan kitu mah pacahan sia ka aing ha yusan semua pacahan mung ieu mah ngabartosan jadi Mama Haji hilap deui dapet sanden. Ai panon teh uninga mah barantos Mama Haji teh. Moal leuwih ka hilap deui. Mung ieu mah bilih kitu. Mun bilih kitu maksud teh. Wah. Dengekeun ku sia komod. Di mimiti detik ieu, menit ieu, maneh teu meunang rerecengan jeung anak kami. Ajaba lamun maneh jadi jelema beunghar. Ayo. Nya tiasa we itu Mama Haji nyare kitu ka nyaona. Margi nyaona teh putra Mama Haji namun nah Mama Haji teh hilap. Yen syakum na insya nu kumelip jagat pawayangan maksudnya gitu. Sadayana ge kagungan hak kanggo micinta sareng dipicinta. Di antara maranehna meunang silih pika cinta. Boh pikeun istri, boh pikeun pamaget. Asal nu bener cek aturan agama, oge dari agama, ataupun aturan pemerintah gitu.
temenang sote mika cinta kan utos kagungan salaki pikeun lalaki temenang mika cinta kan utos gaduh istri pikeun istri gitu ketang ari rasa cinta mah tiasa bae namun teu kedah dibetuskeun kaluar teh komo di lipi lampah mah saya disidem lebet mana gitu ari upami terang-terangan urang milampah kitu yakin bakal nimulkeun pipaseaeun ngomong sanaos ukur dina hate kasebat nami cinta anu tos serimitan sanggem abdi mah nya tetep we dosa begitulah kira-kira Mamah Haji lah kitu asal tahu sajalah yen si komo teh najan jalma misleuk kitu jalma miskin kok koronyo so malerat prosa tapi utek nama lah jenius atuh Pak Haji lah si komo teh jalma pinter tiasa dianggo tiasa dimanfaatkeun kitu kual eta sigana kanggo Mamah Haji moal hanyaka moal haneueuh kagungan minantu ka patar abdi kitu kita gitu ge ari kaanggo ari henteu mah sawios udah moal dipaksa kitu nu kumaha nih mana teuing cinta pisan ka abdi neng ona teh kasabalaan sia sebel aduh bari sebel mah senang betul mama aduh kita ngari senang betul mah lah kantun dikaluarkeun gitu yang ulah di dieu sunah aya pagi sebel ceuk bahasa Sunda mah dan tale sebale ieu bale ongkek di ditu dipengker mama goblok sia sunyi goblok geus anjing cek si komod parametra sadaya kalangan eureyan ka Mamah Haji Hasan Mamah Haji Hasan tuluy nyarita deui ayeuna nyaona rek dibawa ku kami bawa balik sarmod sia awas lamun sia rek ngahileudan ka anak kami deui pokna teh Mamah Haji nyarita kitu rek ngajak mulang nyaona si komod memang beuki heureuy manehna teu beakeun piomongeun anggur pok nemalan ari Mamah Haji sumpet tuaran tun teuing anu jadi kalau janten ieu bebene masih hanhileud duh margi kana tangdos bari gilaeun bari sieuneun kitu sareng deui nya mangga bade diajak mulih mah da puguh nengona teh putra mama kitu mama kagungan hak kitu kanggo nyanak nyaona mun abdi mah panuhun mugi nyaona kumaha ulah dicarekan ulah digamreng komo disiksa mah ulah pisan dosa nyiksa anak teh najan ka anak sorangan oge mama kitu ya kitu mau oge lah jempe saya sermot sun jempenya jempe teu naon-naon ayeuna mah kini abdi bade jempe sun jep si komo jempe teu ngomong naon-naon deui manehna tiba ngrutret antara Mamah Haji jeung ka nyiona sakapeung panenyona dipancokeun kaburuan nempo hayam nu keur ngore kumaha indung maneh ha Mamah Haji nanyakeun tapi si komo teu nemalan kalem we anggur anteng ayeuna mah nitip kaburuan kabeneran palabah jalan jajahan aya nu dagang buku manehna diajak seuri tapi ari ngomong mah henteu Mamah Haji lain deui ambakkeunana pok tumanya deui bari gek diuk dijireun si komod di si dengdang dina golodog ngomong sia sarmod di mana indung maneh ka mana ayeuna ha si omoh teh anger si komod teu dekeun ngomong gapi gelang leuweun si komod dicekel ku Mamah Haji tuluy digebi-gebi jawab sia tuh lain compe wae kamana indung sia dulu si komod ngareret ka Pak Haji bari ngomong dibarengan ku nyerenge sagala kumaha ari mama itu tu para rubuh teuing tadi cenah nita jempe ka abdi ayeuna beti ajak nyarita ih sok teu puguh duh tadi ku kitu naon margina tuh mama makin haruskeun pun biam sagala mantap lo omong sia bejakeun kacang keur ka mana indung maneh aya cun aya aku keukeuh Mamah Haji nanyakeun indung aing leuh bobohnya Mamah Haji dika indung uing bet make nanyakeun sagala kurang ajar sia aing mah lain boboh deui lain sabaraha aing mah mun cengiran sia duios atuh cengiran mama dan bibir-bibir abdi atuh mun cengar-cengir atuh cenah huntu-huntu abdi nah mama mah kesawan geureuh teuing ye mama indung uing mah keur kacai ka pancuran bieng iraha lah balikna oge moal ngenong di pancuran moal ngenong di pancuran sia ih nya tiasa bae ari betaheun mah aya ari betah mah di pancuran kami perlu panggil jadi rumah itu lemot sebadi naon atuh ih tangtos lagi mama teh bade ngabantenkeun perkawis dinten nikah abdi sareng nengona ngeunah we sia ngomong teh laga lagu sia awas jelema beunghar deuleu padahal sia teh teu nalipak maneh teu ngukur ka kujur sia aduh aing mah sabajeng peuit ngedek-ngedek pasir jog-jog neuri buah loa cecenit maneh kiara deuleu awak sia dibanding jeung aing mah teu ngukur ka kujur hirup teh sia
cek Mama Haji para mitra sadaya. Atuh betul bawaran tu teuing abdi teh ngalipak ka mama atuh. Jadi eta ari ngukur baju kana awak sorangan mah. Alah sesah mama lah margi eta teh. Pagawean tukang ngaput gitu. Ngaco sia ngomong teh. Kemana wae jiga nama. Ya Sarmod. Aing pangdananya ke indung sia, tayalian supaya sia diomongan di papatahan ku indung sia dulu. Sugan lamun geus di papatahan mah ku indung sia. Moal mah sia moal deketan anak kami dulu. Yo kitu nyamangat engke ku abdi bade diwartoskeun. Kama kitu. Hah, ieu aing mah. Sia nu lieur teh mama aju. Dia mah gampir ke di Bandungan ku puyer awe di abi aya. Ya, lieur aing mah. Ban ngomong sia teh. Jak ngomong jeung sia mah asa jeung kelo di teu pungkul buntutna. Atuh lieur mah tuh make diajak ngobrol mah aja. Coba ti eta abdi teh nuju lieur ieu teh. Margi kamari ngadahar kolecer beak 5 mah. Mama Haji. Hari teh kaji awana. Balik ona. Halim abdi mah betah kene di dieu mama. Balik. Si Komod tungtung ngarasa watir oge. Nyak sia nyona disentak di porongosan ku Mama Haji. Kuala eta pok manehna ngomong leuleuy ka nyona. Nyanying dah. Saya tumutkeun heula ka para ituang rama teh. Saya muli heula upami aya jodona pamitos dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang kedang hiji piraku urang teu tiasa patepang deui. Jodoh mah terlalu lumpatan akan anggang neneng sing sabar we lah junjunan. Nah goblok sia ngomong nya. Cuma semua dah kain nyarios mungkin abdi teh da pugaleta su. Nyona harita ge para mitra terus diganu make jeung ing-sireukan. Aduh yang ngarosa watos atuh ya Kang. Kang panginten bakal nalangsa tapi sang abdi. Nyona ngomong dumareuda bari cuma 5 ngomong cimata. Kanya nining kadeuh nining kacampi ku akang namung ayeuna mah saya mulih we nining lah. Keuna kang ulah teuing di emutan. Tu mana kang tungara teh parantina akang mah sedih teh kitu. Bangga sia lah. Anak aing ulah diajak ngobrol wae sia. Dirayu we gawe teh. Aya mama mau di Bandung kitu nya. Mangga atuh mama lah mah carak mulih kitu. Ngabdi mah titip. Muga ning ona ku mama ulah dicarekan komo disiksa mah ulah pisan. Sareng sing bercanda ni ka abdi. Antawis abdi sareng ning ona teh yakin bari tiasa ngahiji, bari tiasa nikah rumah tangga. Upami abdi henteu laksana ka nyona, aduh. Saya keureup teh cepil abdi mama lah. Kurang ajar sia. Ayona. Lengan nyona dibedo tuluy ditungtun kaburuan. Harita najan nyona ceurik ngaguguk teh ieu dipirosea. Kebat dituntun ku Mama Haji geus nepi ka jalan sup nyona sina asup ka jero mobil. Geleser mobil maju ninggalkeun panenyo si Komod. Pagawean si Komod ngan hulang-hulang wae sanggeus ditinggalkeun ku nyona. Hatena poharana langsa, pohara tugenahna ku ayan-kayan jadi pamutan hate, bet dibawa balik secara paksa ku jadi kolotna. Teu sangka Mama Haji Hasan bakal datang ka hareupeun manehna. Bari terus nyarekan, kalayan ayeuna nyona geus dibawa balik, najan kumaha karasa hatena, si Komod ngajeletit nyeri, ngarasa tunggara samagaha, biheung laksana biheung moal manehna ngahiji jeung nyona. Lantaran Mama Haji kekeh peteukeun teu satuju pikeun nyona dikawin ku dirina. Ditarekahan ku jalaneangan ati monyet bodas anu rawing ku satur hasil lungsur langsar. Hanya ka para mitra teu katuang ku Mama Haji kali Ibu Haji atuh cilaka. Tarekah manehna sakali mah gagal total teu ngadatangkeun hasil anu mucakil. Anu aya ngan tinggal tugeunah hate, nu nyata tinggal tungara nu tayaingan. Keraan tengah ulang sorangan kadenge palupuh imah ngereket. Tekung silila berai panto imah muka. Lol indungna nyamperkeun ka si Komod gek diuk hareupeunana. Si Komod ngahruk hareupeun indungna bari nyarita dumareuda. Mana langsa uing teh mah? Uing teh mangi ka nyeri nu pohara mah. Ka nyeri jeung katungara uing ayeuna estu ning pohara beratna mah. Karasa teh kabina-bina teuing hirup teh mah. Ngadenge omongan nu jadi anak mangsa ayeuna. Bi omoh sarua ngiduna langsa tunggara. Teu sangka memang juragan Haji Hasan bakal tuluy ngewaeun kanu jadi anak. Komod mage ngadenge bieu kana kaayaan hoghagna maneh jeung juragan Haji. Mage miluna langsa anaking kanyeri anak kanyeri emak. Emak bieu ngadenge inghapna ceurik nyona lantaran anjeunna alimun muli.
ulah kapalang sabar anaki. Si Komod mencerong ka inungna di barungku hate nu ngarasa panasaran jeung sigana nu ngawaweleh pedah inungna henteu nyamperkeun kita tadi. Oh jadi mah teh bieu teh ngadangukeun kana kaayaan uing anu perere omong sareng Mang Haji teh. Heuh bener ngadengekeun bieu teh apaan mah teh cicing di tukangin pantau Komod. Ngadedempes we mah teh. Kunaon atuh ngadon cicing wae gancang keluar nyamperkeun ka uing. Heung belaan uing. Hari mah kunaon ngan tepoy ka uing jadi anak menang katunggaran teh. Menang ka nyeri jeung kapeurih dicarekan lak-lak dasar ku ieu ku batur. Komod. Mah teh lain teu karunya ieu. Lain teu hayang melaan, lain teu milu tugeunah kana kaayaan maneh dicarekan ku Juragan Haji. Ngan bae mah teh ngarasa kasima. Tur ge ngaroroncod leuleus dadak-dadakan karasa sesek. Dada teh jantung ngaran ngadak-ngadak ratu. Beungeut ngadak-ngadak pias mun ngeunteung mah sing sabar we anak sing sabar dina ngoning urang meunang cocoba jeung dodoja teh nu sakieu beratna cara ayeuna. Ngomong Nabi Omoh dipungkas ku ngihak ceuri bakat tingkuna langsa jeung milu tugeunah kana nasib jadi anak. Tong ceuri kadumalah bisi uing milu ceuri geura mun ceuri sarerewa pancilaka moal bakal ngubahan. Ayeuna uing rek ini heula mah. Jung si Komod dari tanang tu. Rek ka mana ujang maneh teh make ini sagala. Ngagebeg oge bi Omoh sok sieun jadi anak luluasan. Uing merek nepungan agi kinolejna we rek ngalaporkeun soal ati hakan ucing jeung ngalaporkeun kejadian poe ieu. Uing dicarekan ku pimitohaeun kitu. Matak naon ke peuting atuh mod rek ka kinolejna mah. Ayeuna meningal pang ieu pangnarokankeun belah suluh. Itu mah geus teu boga suluh tuh. Itu gak daek mod. Ari mana mah kitu daek sagala tuh. Lagi narokan suluh lah. Uing ayeuna rek kapipir. Lewas si Komod init kapipir imah kalayan tekung silila kedok kadenge sorapati dikadekeun kana suluh gelempengan. Bi Omoh barang ngadenge sora gedokna si Komod narokan suluh bari anger diuk nyarane kana bilik ditepas. Dina hatena mangagerentos. Tah geuning kadenge sora gedokna patih narokan suluh. Biasana mah tara daek dititah tapi ayeuna henteu kudu dua kali nitah koloyong ini. Gedok narokan suluh Omoh disanyana lain hayang dipang narokan kenting suluh ngan itung-itung ngabang berangkeun we kana hate maneh supaya maneh teu nguluwut teuing henteu bingung teuing mod mun nyata pijodoeun maneh piraku teu laksana maneh kawin ka Nyi Onah mod ngan sing sabar we anaki biasana jalma hirup mamanggih cocoba jeung katunggaraan hirup jelma lir ibarat gilining roda sakapeung aya di luhur sakapeung aya di handap. Lir jalan anaking sakapeung rata sakapeung garek bok renjul tinggal kumaha urangna nah bisa nyang hareupan nah bisa norobosna atawa moal cik atuh aku aing rek disampeurkeun geus weunang loba atawa encan narokan suluhna. Jung bi Omoh nangtung jerut turun kaburuan tuluy kapipir maksudna merek nyampeurkeun ka si Komod nu keur narokan suluh. Urang tuna heula kaya bi Omoh jeung si Komod anu keur tungara tugeunah sanggeus didatangan ku Pak Haji Hasan. Kacaturkeun ayeuna kaya di lemur Sindang Jawa. Dikacaturkeun di jalana gancangna carita. Pak Haji Hasan jeung Nyi Onah geus datang ka imah. Dipapa ku Bu Haji jeung Nyi Oni. Nyi Onah nu kaluar ti jero mobil ngadingdiut ceurik bakat tingku tugeunah kudu jadi bapa. Harita gancang disampeurkeun ku Bu Haji gabru budak dirontok. Bari hari weus-weus Bu Haji harita nyarita. Eueuh Onah kunaon meni cari nuul kitu kunaon? Ret ka Mama Haji pok deui Bu Haji tumaros. Mamana? Dikumahakeun budak teh ya? Dikumahakeun ieu? Dikumahakeun pang nepi ka ceurik ngadingdiut teh? Pak Haji Hasan bangkenu baeud sabada ngasupkeun mobil ka garasi tuluy nyampeurkeun ka Ibu Haji. Ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu sakumaha nu kauninga harita Pak Haji Hasan bangkenu baeud bari pok nyarita. Yah, tanya we kadinya jenisna. Nyerakeun si Onah mah, nyerakeun kolot hirup teh. Teu pantes awe nyorog-nyorogeun maneh ngadatangan ku gobrok lalaki bari doge.
Dehengu lalaki sababan sataning. Ieu mah komong ke jelema kokoro nyoso malarat rosa. Sabal aing mah nyerakeun pisan. Nyi Onah anggur ngaguk-guk ceurik beri nyuh kana dada inung. Tas di mana Onah? Tas di mana ari Nyai? Bu Haji can apa tas di mana nanya Onah? Ibu, Nyi Onah ceurikna kalah kabeuk ditarik. Nya tas di mana deui atuh ibuna lain tas nepangan si Sarmod mah. Sabal aing mah nyerakeun mata ku birang deuleu. Beuh. Nepi kaluas kitu Nyai, nepi kaluas ini sosorangan nepungan si Sarmod. Nyai beteu ngaguguk ka kolot geuning omongan kolot teh ku Nyai mah dianggap ieu naon teh cai dina daun tales. Nyi Oni ngarasa watir kanu jadi adi tuluy ngadeuketan ka Nyi Onah gap nyekeulan ngeleungeun bari tumanya lalauna. Jadi benar Onah teh tas di bumina Kang Komod. Leres ceuk, sono atuh da abdi mah hoyong nepangan ka anjeunna. Ceuk Nyi Onah nemalan bari anger ceurik euri-euriheun teu jempe-jempe. Onah nyaan geuning Nyai teh nya pogo jeung cinta ka Kang Komod. Ceuk Nyi Oni ngagarendang lalaunan bari ngarasa bunga dina hatena. Lantaran nu jadi adi geus boga kabogo. Ari Mama Haji barang ngadangu Nyi Oni nyebut Kang Komod kalah beuki keheuleuh. Holo-holo sia nyebut akang segala karupa kitu patut. Mangkruk pantas si Sarmod, lain Kang Komod si Sarmod deuleu. Teu pantes teuing sabal aing mah ngadengena oge. Oni, kuduna pantesna jalma pantar si Sarmod mah jadi bujang. Jadi badega, jadi tukang sasapu. Ieu mah hayang ka Nyi Onah sagala abong kanu beunghar, abong aya kanu pangarahanana. Leos Mama Haji kajero imah atuh nu sejen ge ngabring tukang ngeunana. Geus aya di tengah imah guk-gek Dariuk pina kursi nu pohara hipuna barang guk-gek Dariuk. Pok Ibu Haji ngajak nyarita ka Nyi Onah. Onah anak ibu, abdi ibu. Walau Nyi Onah lalaunan ceurikna geus eureun. Kunaon atuh ari Onah abet mawa karep sorangan hirup teh ieu. Nah dianggapna ari urusan kitu teh ulah dikanyahokeun ku kolotnya. Ibu jeung mama sama sekali teu resep kanu ngaran si Sarmod teh. Ngewa nu aya ijid nu aya geuleuh nu aya. Yeuh Nyai. Nari kumaneh nepi ka disamper-sampeurkeun. Ingat ke Nyai kolot mah nyarek hidup ulah rerenjengan jeung si Sarmod teh lain naon-naon. Ngan bakat tingkunya jeung deudeuh kanu jadi anak. Bakat tingkunya jeung deudeuh ngajadikeun ibu ngarasa melang. Mun jadi anak jadi jalma sangsara. Kabawa sangsara ku kaayaan si Sarmod. Sahanteun atuh Nyai bakal mawa apes eta teh. Lamun urang boga salaki ka jalma nu eueuh kaboga kitu. Jalma gundul eueuh buukan. Gundul eueuh kagableg. Rek kumaha jeung nu gundul, rek siri jenggut kumaha jeung nu gundul eueuh jengguteunana ieu. Ieu sing haleuh tuh ka Onah Bu. Margi manehna pohar bogohna ka Kang Komod. Kang Komod jeung kitu disarua bogohna pan ka Onah teh. Ceuk Nyi Oni mela nu jadi adi. Bu Haji molotot ka Nyi Oni bari haok nyentak. Cicing si Oni. Kanyahokeun ayeuna kumaneh ieu. Ayeuna mah kanyahoan. Kaharti ku ibu ayeuna mah si Sarmod datang ka dieu tangtu dititah ku Akino Lednad. Lantaran kabeneran antara si Sarmod jeung Akino Lednad masih kena dulurna. Akino Lednad ka si Sarmod pernah incu. Kali-kali si Onah yang boga salaki. Mane Oni ini ka imah Akino Lednad kudu nyung kali datang si Sarmod. Wah langsung kitu datang lagi deuleu ku nu ngajalanan mah sabal aing mah. Tuh eta deui ibuna nu mata keheul kenapa teh? Basa Onah diajak balik nih, omeni mugen atuh mung balik. Kewe hayang ngajadogi ku gobrogna si Sarmod. Maling mun pantes mah imahna. Ieu mah isad we ti kanang doma gedena ge. Teu meujeunna leutik teh eta we imah sigarek runtuh deui. Dasar anak bangkawar teu nurut ka kolot. Ngerahkeun pisan ngawiwirang pisan ka kolot teh. Aing mah. Kumari si Sarmod da penekna aya eueuh ama mana? Nya aya tuh. Kasampak teh keur diuk we ngareneng jeung si Nyai. Mun dipageye-geye siga nu keur suka bunga. Dasar jelma atahwara, dasar jelma teu ngukur ka kujur si Sarmod teh. Sabal aing mah rajeun ku mama diomongan nema-nema we si bedul teh. Munghak camplakna keur ka mama. Kawas nganggap ka budak satepak ka budak rodek hulu. Dek bisul dina tur ge. Najan nepi ka irah ge mama mah ieu. Teu hayang, teu satuju boga minantu ka pantar si Sarmod. Keur mah keur jalma eueuh kagableng, eueuh kaboga.
kokoro nyoso Malatrosa. Ayo deh beuki ngomong kakolot ngalawan we ngomong we sabal aing mah. Mama Haji Hasan katara bangunan bener-bener ngarasa keheuleunana ka si komod. Sigana ka keheul Mama Haji ka si komod moal luntur ku usum moal laas ku hujan. Harita Bu Haji nanyakeun perkara bi omo. Kumaha si saromohna aya eueuh mamana? Teuing denger nyugut teh ka mana atuh? Da basa kami kadutu teh keur eueuh harita teh. Ngan cenah cek si Sarmod indungna teh keur kacai. Nana di pikiran deui buat moanya kacai mun lila-lila teuing. Mending ngampleng pada apa dirinya teh loba pancuran. Kacai kukumaha teh ngisikan mah moal meakeun waktu 2 jam atuh. Munah ibu anu kaditu atulah. Bakal terus saya diteangan meureun kaunga pancuran mun geus kapanggih ku ibu rek disiksa dipodaran sakalian teu naon. Sabal aing mah rek dikakaya saja barek dicarekan. Bungan manehna teu becus ngawarah nu jadi anak. Teu sudina diseuing aing mah. Gablega besan pantar si Saromo. Jabati kitu lah. Peun si samet ieu. Kaya anak hareup moal rek nitah ngaramet atawa tandur ka si Saromo nu koromeoh teh. Oh nyaulah atuh. Meunah teuing digawekeun tuluy ku urang mah bari diburuhan sagala. Tong borong ngagawekeun kakara kunenyo dodongesna ge, kakara kunenyo irungna ge. Mama mah geus ngewa deuleu. Nyi Onah ngabandungan obrolan antara Inung jeung bapana. Ngomongkeun kaayaan biomo. Inungna Kang Komod lain deui nalangsana. Lantaran pamikir Nyi Onah mah para mitra sadaya. Digoreng-goreng oge biomo teh calon pimitohaeun. Nyaeta sababna poke Nyi Onah ngomong ka Pak Haji sareng Bu Haji. Nyi Onah harita tuluy nyarita. Mama, ibu, mugi mama sareng ibu ulah ngawonkeun ka Ma Omo. Ulah ngahina, ulah nyarekan ka Ma Omo. Najan nya anjeunna jalmi taya kagaduh, jalmi kokoro nyoso Malatrosa. Namun anjeunna mah ka abdi teh pohara bageurna, pohara nyaheunana, deudeuheunaker. Di dieu teh abdi malah mah dipasihan neda. Anjeunna nyuguhan disodorkeun ka abdi rencangna raraos pikeun abdi mama ibu asana kajeun jomblo we lah kajeun saumur-umur teu boga salaki jeung tibatan teu laksana nikah ka Kang Komod mah. Kang Komod anu kasep nu ganteng kasep ngalempereng koneng. Kang Komod panutan abdi hapunten abdi Kang. Jempe si Onah kawas nu eueuh deui lalaki sejer geuning maneh mah. Pada teuing gede duria teh nepi ka ngajadikeun maneh tias pamadegan alahbatan ti batu karang. Jadi heuras genggerong maneh teh nya ieu mah. Abongnya cinta mah buta alias lolong. Dasar cinta sieun kajeun teuing. Salaki eueuh kagableg ge. Kajeun teuing salaki jalma sangsara. Daek we nya. Asal cinta asal bogoh. Kajeun nya teu manggi dahar ge yeuh Onah. Rumah tangga teh cukup ku cinta wungku yeuh. Ajannya cinta rumah tangga teh moal genah, moal bagja. Lamun teu manggih kejo jeung teu gablek duit, cinta bakal hamar mun eueuh kasenangan dunya mah. Mun teu manggih dahar mah teu gablek pakaian nu halus, teu gablek imah-imah acan, moal senang hirup teh deuleu. Bu Haji menineng terewelang ngawawaleh ka Nyi Onah. Nyi Onah ngajang hilek ngadenge papatah ti inungna kitu. Ibu mah ari bogoh dikumahakeun atuh Bu. Tetep ka cinta abdi mah, ka nya abdi mah moal keng dihalangan deui. Teras nganteng ngait ka Kang Komod. Sakali cinta ka Kang Komod tetep abdi cinta ka anjeunna Bu. Nyi Onah keukeuh dina pamadeganana moal bisa ditawar-tawar deui. Nyi Onih nemrong milu ngomong manen hayang mela anu jadi adi sangkan teu eleh omong. Sangkan nu jadi adi oleng pangantenan. Mama kali ibu geuning sapertos teu anom heula nya. Padahal mama ibu cinta teh hakna sakumaha insan nu aya di dunya. Ayeuna mah sanes zaman Siti Nurbaya ibu. Ayeuna mah sanes zaman istri teu kenging naon teh gaduh pamilih deui. Istri kumaha pameget, budak kumaha kolot. Sanes zamanna tos teu zaman kawinna diadu-adu, direremokeun margi rumah tangga teh moal bagja pamisa urang di antarana teu ngagaduhan rasa cinta, teu ngagaduhan rasa bogoh. Rumah tangga bakal pincang, pemirang teu bogoh kan jadi salaki. Di sawangsuna moal aya rasa bogoh lamun teu wanoh. Jadi itu teh keur ngawanohan heula. Onah teh ka Kang Komod teh kitu moy oge cinta bogoh wanoh naon nu diurus kitu patut barenag geus lah cempe. Pokona manajan kumaha nu jadi anak mah kudu nurut ka kolotpeun. Kudu nurut ka ibu geus lantaran yeuh nu ngaberejelkeun maneh teh kalua duaan teh kalua teh ibu pisan. Lain batur nu ngakandungna ge yeuh Onah jeung Oni.
ya 8 bulan teh ibu nu ngandung teh ibu pribadi eta sababna rek nurut ka saha atuh ai lain ka nurut ka indung mah ya jeung ka mama deui sagalian da mama ge nu ngayugakeunana barina ge Pak Haji nuluykeun caritaan Bu Haji pokna mun mama ibu ge moal ngalahirkeun atuh eta sababna mun marawak hareup sorangan mama ulah di aku kolot lamun budak teu ngaku kolot duraka ngaranna ya mun teu nurut ka kolot mah mama duraka teh upami teu tumut kana leres upami lampahan teu luyu sareng ajaran agama sedengkeun cik emutan abdi nah ada abdi mah dan teu milampah pada melanu teu leres gumlarna abdi di dunya nah kapalai saha atuh mama cobi abdi naros ka mama nah kapalai saha kapalai mama atawa kaoyong abdi da basa lahir ka ieu dunya teh abdi mah teu emut naon-naon eta margina na hari ayeuna dina kaayaan abdi tos dewasa geuning mama sareng ibu saperos anu lali kana kaayaan harita kana kajantan harita siga nu nempuhkeun atawa ngabaweleh beda abdi lahir ka ieu dunya siga nu amak ayeuna mah geuning beda abdi lahir ka ku ibu kalayan mama anu ngayugakeunana mama sareng ibu siga nu palai dipulang tarima bari ngadikte kudu kitu kudu kieu ulah kitu ulah kieu kan jadi anak nepi kabebasan nu jadi anak dirampas ku ibu sareng ku mama beda abdi putra mama sareng putra ibu padahal masanyana abdi teu hoyong-hoyong teuing baheula lahir ka alam dunya mun tiasa nawar mah nya kitu pikeun abdi langkung saya abdi mah kalurone baheula teh mama oge ibu asal langkung sae ke kaluron jeung batan abdi sangsara loba katugeunah kieu mah kan aya ke ibu sareng mama. Para mitra sadaya nyiona nepi kawan ngomong kitu kan jadi kolot bakatku nyeri-nyerina hatena jeung bakatku bogoh-bogohna kasih komod para wargi Pak Haji tuluy nyarita deui sateuceuna Pak Haji nyarios para mitra ngaso heula ngaso para mitra sadaya harita atuh Pak Haji tuluy nyarita itu Grasiona ngadon nyarekan ka kolot ngadon ngesek-ngesekeun ka kolot tak kumari tos kitu mamana geuning si Ona teh kalah nyalahkeun ka urang teu sangka barudak teh ayeuna mah jadi palinter ngomong geuning nya pinter ngadebat kana jadi kolot hari geus kieu cing saur mamana nah saha atuh nu lepat cing Ibu Haji para mitra raina pias anjeunna ngadon naroskeun ka Mama Haji atuh ngatu lieur mama lah jung Mama Haji nangtung kebat ngaleos keluar sakedeung ge Mama Haji geus aya di buruan kebat lumampahna ninggalkeun imah Bu Haji gancang nangtung terus muda geus aya di teras gero anjeunna ngagero bade ka mana Mama geuning ngadon ngaleos Mama teh teu kabalong heula ibuna rek diiskeun pikir lah saur Mama Haji di buruan leumpang ngarandeg malik ka teras gedong geus kitu maleos setidinya ini bari bangun nu leuleus lungse kawastaya tanaga Bu Haji asup deui ka patengahan imah henteu kungsi diuk anjeunna sasauran kieu unung mamanya da eta meureun maraneh ngalawan wae ka kolot deuleu hino nyonahnya mama dugi ka kabur nyoni anggur nyeleukeuk seuri bangun imah teu sedeng onah mah tibang ti nyerengeh bari hatena ngarasa rada hampang nu jadi bapa geus eueuh teh dasar anak-anakan aing mah leos Bu Haji ge ka dapur plengles eueuh deui nyampeurkeun ninggalkeun dua anu aya keneh di patengahan rada lila antara nyonah jeung nyioni haraya di tengah imah jerempe bangun ngarasa bingung keur neangan piomongeun ngan sanggeus lila jempling pok nyoni ngajak nyaritakeun jadi adi ngerasa bener-bener bingung teteh mah nya Ona abdi ngerasa bingung teteh cobi atuh tulungan atuh Ona teteh kedah kumaha akana kedah kumaha tarekahna sangkan abdi tiasa laksana nikah sareng Kang Komod tulungan abdi teh di batur paku kumaha lintang ka teteh nyalira nyona bener-bener ngerasa kiamat hatena manehna menta bong-bolongan anu jadi lanceuk najan kumaha karepna hayang ngahiji kawin ka Kang Komod tetep pohara rosana manehna renghap ngabari ngarahuh nyoni ngarahuh lambat bangun anu eungap lantaran manehna ge bener-bener ngerasa bingung nu teu manghitung susah nu taya bangsana teuing atuh onah lah teteh ge bener-bener ngerasa bingung ge teh poekeun teteh ge teu manggih akal nu alus
Ayo ona ari kitu na bener-benernya ona teh nya Kakang Komod itu teteh bet naroskeun deui nahan teu yakin kana kaayaan abdi si teteh teu percantennya teteh sok we beulah teh dada abdi arah teteh uninga kana kaayaan hate abdi teu bobodohan teteh nyaan abdi gede duriat Kakang Komod uka kumaha kajadianan abdi teh teu laksana ngahiji sareng Kang Komod teh huleng nyona ngahuleng waktosna saya para wargi.